Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngaos kana kitab Sapinatun Najah kalawan nyebat dengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat tungkul. Paslan raaitu paslan takdirna. Raaitu maca kuring paslan kana pasal. Tasjidatul Fatihati ari tasdidna maca Fatihah arba'u asyarotin eta ya 14. Bismillahi ari tasdidna lapad bismillahi pauqol lami eta luhureun lam. Ar-Rahmani ari tasdidna lapad ar-Rahmani pauqor ra'i eta dina saluhureun ra. Ar-Rahimi ari tasdidna lapad ar-Rahimi pauqor ra'i eta saluhureun ra. Alhamdulillahi ari tasdidna lapad alhamdulillahi pauqol lamil jalalati eta dina saluhureun lamna lapad Allah. Rabbil alamina ari tasdidna lapad rabbil alamina pauqo ba'i eta saluhureun ba. Ar-Rahmani ari tasdidna lapad ar-Rahmani pauqor ra'i eta luhureun ra. Ar-Rahimi ari tasdidna lapad ar-Rahimi pauqor ra'i eta luhureun ra. Maliki yaumiddin ari tasdidna maliki yaumiddin pauqo dali eta luhureun dal. Iyyaka na'budu ari tasdidna lapad iyyaka na'budu pauqo ya eta luhureun ya. Wa iyyaka nasta'inu ari tasdidna lapad iyyaka nasta'inu pauqo ya eta luhureun ya. Ihdinas siratal mustaqim ari tasdidna lapad ihdinas siratal mustaqim pauqo shod eta luhureun shod. Siratal ladzina ari tasdidna lapad siratal ladzina pauqo lam eta luhureun lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ari tasdidna lapad amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin pauqo dod eta luhureun dod walami jeung lam. Paslun takdiruhu huwa paslun huwa rieu paslun eta hiji pasal. Yusanu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkatkeun dua leungeun piar bati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Ingda takbiratul ihrami tegasna kahiji dina nalika takbiratul ihram. Wa ingda ruku'i jeung kaduana dina nalika rek ruku. Wa ingdal i'tidali jeung katiluna dina nalika i'tidal. Nangtung sanggeus ruku teh i'tidal. Ngaranna teh wa ingdal qiyami jeung katiluna nangtung minta syaudil awali tina tahiyat awal. Geus tahiyat awal nangtung ngangkatkeun leungeun. Eta sunat. Paslun eta hiji pasal surutu sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud sab'atun eta aya 7. Ayas juda tegasna kahiji kudu sujud itu si jama ala sab'ati adoin kana 7 pirang-pirang anggota sujud. Nyata 7 anggota sujud teh sirah, 2 dampaleungeun, 2 ramo-ramo suku jeung 2 tuur. Wan takuna jeung kudu kabuktian non jabhatuhu tarangna itu si jama maksupatan eta anu dibuka. Watahammulu jeung kudu ngaberatkeun itu si jama birosihi kana sirahna itu si jama. Wadamul huwi jeung ulah turun ya si jama ligoirihi salian ti sujud. Walayas juda jeung ulah sujud ya si jama ala syai'in kana hiji perkara ya taharoka nu matak ngarobah ieu syai' biharokatihi kana ngarobahna ieu sujud. Jadi di saat sujud teh urang teh ulah sujud kana barang anu ngilu bergerak jeung urang sapertikeun kopeah kitu tah atawa rambut ngahalangan tarang urang. Eta kudu disingkirkeun rambutna nyata ku make peci, lamun rambutna ponok nya teu nanaon. Eta kitu gunana peci teh. Wartifa'u asapilihi jeung ngangkatkeun anggota anu handap ala alihi ngelehan anggota nu luhur. Jadi nu handap jadi di luhur, anu di luhur jadi handap gitu sujud teh. Wa tumanatu jeung tumaninah pihi dina itu sujud. Khotimatun ari ieu eta hiji panungtungan. A'da'u sujudi ari pirang-pirang anggota sujud sab'atun eta aya 7. Ajabhatu tegasna kahiji tarang, wa butunil kapaeni jeung kaduana 2 dampaleungeun, warukbatani jeung katiluna 2 tuur, wa butuni asobi rijlaini jeung kaopatna pirang-pirang beteungna pirang-pirang ramo 2 suku. Gitu.